Junjunan alam Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anjeunna ngadawukeun udag raih kebaikan jeung loba kebaikan teh raih udag keutamaan keagungan berbagai cara. Itu istilah jalan ke surga teh loba pepek teh loba akeh banyak tapi teu papak teu. Salajengna junjunan alam ngadawukeun ngomat-ngomat cepeng tilu perkara anu jadi tilu perkara bisa jadi hablum minallah jeung bisa jadi hablum minannas, bisa alus hubungan jeung Gusti Allah jeung bisa alus hubungan jeung papada jelema. Mana ieu nu tilu perkara nu kudu dicepeng teh ittaqi allaha haitsuma kunta. Kudu takwa anjeun ka Gusti Allah di mana anjeun bukti di mana anjeun aya. Naon sababna pikiran urang ari takwa mah kuduna teh di mushola. Urang mah pikiran teh gitu. Takwa teh pikiran teh di masjid. Takwa teh pikiran teh di madrasah, di pengajian. Tong ngomongkeun batur atuh di masjid, pikiran teh gitu. Jadi di luar masjid mah bae ngomongkeun oge. Bae teu takwa oge. Lain. Ieu sing napel kana jiwa nyata ittaqi allaha haitsuma kunta. Kudu takwa ka Allah teh di mana wae ayana urang jeung ku berbagai cara. Jadi makin banyak ilmu makin banyak cara takwa. Pika hadis nu sejen ngadawukeun ittaqi annaro. Kudu takwa ka Allah, kudu sieun ku neraka walau bisik kita meratin. Takwa ka Allah teh walaupun ku sapotong permen, walaupun ku sapotong korma, walaupun ku ceker domba. Takwa, takwa teh hiji takwa teh di mana saja, kapan saja, kedua ku berbagai cara sehingga ku permen sapotong, ku korma sapotong. Takwa teh ngajagatina neraka. Takwa teh sieun ku Allah teh intina mangajagatina neraka. Takwa teh hiji tah. Jadi cepengeun teh hiji kudu takwa teh di mana saja, kapan saja, ku berbagai cara. Eta kahirupan mau teh hebo ku amal, loba amal mau teh. Kadua wa'at bi as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Omat cepeng nomor kadua ngaran 1000 kali jelema eueuh jelema anu teu koslet, eueuh jelema anu teu terpleset, eueuh jelema anu teu tijalikeun, eueuh hiji jelema anu aman tina kasalahan. Jadi siapapun salianti nabi, salianti rasul kabehanana hatta wali pun aya terpleset. Beda aya bedana. Ari urang mah terpleset na salahna tijalikeun na 80, benerna 10. Ari para ulama, para wali terpleset na 10, benerna 80 gitu beda. Kan intina gitu. Cepengeun kadua di mana-mana tos migawe kasalahan gancang tuturkeun ku kahadean. Geuning dina Ihya Ulumuddin ku 4 cara maneh tobat hakiki teh gancang istighfar, gancang sedekah. Halus we geus migawe kasalahan teh gancang istighfar, gancang sedekah. Urang mah torojol umpamana aya musafir datang teh ka Abah ngutruk urang. Jag nya ngutruknya teu mere. Lumayan ngutruk ke bari mere mah kitu. Dina kitu. Loy dina amal. Yang mana urang tos ngomongkeun batur tos kejelekan naon pun gancang ngalakukeun ka
as-sayyi'atal hasanah tamhuha. Mana migawe kasalahan gancan tuturkeun ku amal alus jaminanana tamhuha. Atiluna cepengeun teh adalah wa khaliqin nas aya hablum minanasna. Wa khaliqin nas bihulukin hasanin. Bergaul jeung jelema hablum minanas. Tak kaya istilah ganjaranana gede keneh jelema anu berbaur jeung jelema tuluy-tuluy nas dibandingkeun jeung jelema anu nungkun anu ngababakan anu misahkeun diri. Maksudna kukuna ge jelasan dina ihya gede mana ganjaranana urang teh berbaur jeung jelema alah ngaran berbaur jeung jelema loba picacapekeun loba pi erewodeleun kitu nya geus we tapi misah mencilkeun diri tetep ganjaran yang jelema wa khaliqin nas berbaur jeung jelema ke ganjaran leuwih alus urangna bihulukin hasanin ahlak alus. Eta mudah-mudahan urang tiasa ngamalkeun salit-salit. Jadi ayeuna mah gede hate atuh Gusti teu badir bergaul jeung jelema ge loba pi amakeun loba pi kasebeleun loba pi nyerieun loba anu geuning asal urangna we tetep bihulukin hasanin urangna tetep baik. Wah eta pahalana rebutikel jeung jelema anu nyumput anu ngababakan supaya anu mencilkeun diri gitu. Tapi engke ari dina ihya mah aya bab tentang bab holwat, bab ujlah, bab bergaul sadayana aya. Makin banyak ilmu makin banyak cara ka surga. Wallahu a'lam bishawab.